Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajengkeun deui ngahanca tafsir juz amma karya Ustaz Uus Wendar. Ayeuna urang atos dina hanca surat Al-Insyiqaq, yaitu surat muka 84 25 ayat. Ayeuna urang ka muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Insyiqaq kaabus surat Makkiyah anu turun samemeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ka Madinah. Dingaranan Al-Insyiqaq dicokot tina ayat kahiji anu mibanda artina beulah. Beulahna langit oge dimuat dina Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Dina hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim jeung At-Tirmizi anu katarima ti sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW ngadawuh, sing saha di antara aranjeun anu hayang ningali rongkahna kiamat maka baca surat Idza asy-syamsu kuwirat, idza as-sami'u asyaqqat, jeung idza as-samaa'u infatarat. Tema bahasan surat Al-Insyiqaq nerangkeun tema akhir al-mutaffifin nyaeta pamustrungan jalma anu ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala sarta panyiksa jalma anu ngabalieur tina pangajak Allah Subhanahu wa taala. Dina hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi jeung Ibnu Majah ngajelaskeun yen Rafi pernah salat Isya di imaman ku sahabat Abu Hurairah. Anjeunna sujud nalika maca Al-Insyiqaq sabada rengse salat anjeunna ngajelaskeun yen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salawasna sujud nalika maca surat Al-Insyiqaq nyaeta ka asup surat As-Sajdah dugi ka ngantunkeun nana. Sakitu wae urang maca muqaddimah surat Al-Insyiqaq karya tafsir juz amma karya Ustaz Uus Wendar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.